Allahumma biqudratil jaliyah al-karimil ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa yafu 'anis sayyi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa ahbabahu bil karamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hsyurna fi jumratihim amin wasta'milna bi ta'atihim waghfir lana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid dini wa li ashabina wa li ahbabina wa li man ahsana ilaina wa lil muslimina wal muslimat al ahya'in minhum wal amwat ya rabbal alamin. Amma ba'du, puji kali syukur mangga urang sangatkeun kadat Allah anu alhamdulillah dina enjing ayeuna sanaos urang bari jeung hujan ngeureuyeuh urang dikersakeun ku Allah sehingga urang tiasa ngalaksanakeun kewajiban urang dina raraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan wasilah lungsurna hujan sing tamah-tamah berkah kang urang sadayana, hujana sing jadi hujan rahmat kang urang sadayana. Mudah-mudahan ye syukuran paling utama urang ke Allah ngalangkahkeun dua dampal suku tujuan urang milari ilmu. Mudah-mudahan calik urang sadayana langkah urang sadayana sing ngajadikeun hiji wasilah aya ridho rahmat sarta hampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat Allah kali salam mugia salamin dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya bagenda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, para sahabat, para tabi'in. Oge mudah-mudahan rahmat Allah kali salam dilimpahkeun kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurun ala ni'amillah wa binna waqsiya simkuring tiasa silaturahmi. Mudah-mudahan wasilah urang talabul ilmi urang tiasa silaturahmi. Silaturahmi hiji perkara anu mana mantak nambahan umur ya, oge nu mantak gampang kana rezeki. Mudah-mudahan umur urang sadayana sing dipanjangkeun ku Allah bari dianggo taat ka Allah. Margi pang hebat-hebatnya jalma, pang saesana jalma nu panjang umurna bari ibadah ka Allah. Ya, rek sehat, rek geringan, nu penting urang ibadah. Ngan urang mah nyuhunkeun ka Allah teh panjang umur sehat getol ibadahna. Entong panjang umur geringan tidak ibadah, kita maripuh ka cida. Keur mah geringan, ya ibadah henteu, ripu di dunia ripu di akhirat ripu. Sebab eta termasuk panggoreng-gorengna jalma. Panggoreng jalma mah panjang umurna mung ibadah ka Allah. Rek geringan, rek cager. Ya, mudah-mudahan urang sunkeun ka Allah Subhanahu wa taala berkat silaturahmi dipanjangkeun sesuai dengan kaya sepet ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sadayana bangga urang lajengkeun urang ngagaduhan hanca dina aqaidul iman. Ayeuna bagian anu ka 5 ya. Bagian nu kalima sifat qiyamuhu binafsi, sifat qiyamu binafsi. Mangga urang lajengkeun heula ada mana dikawit haos jeung ka sifat qiyamu binafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat
kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman hiji wajib wujud muhal Allah Adam hartosna Allah ayah mustahil Allah ayah dalilna wajib wujud ayana sakabeh alam mun awat ayah alam mual ayah dua wajib kidamu hal Allah hudus hartosna Allah tihela mustahil ayah anyarna ari nu jadi dalilna kana wajibna kidam Allah mun Allah tekidam tangtu Allah anyar lamun Allah anyar pasti butuh kanu nganyarkeun ari Allah butuh kanu nganyarkeun mustahil tilu wajib bakomo hal Allah fana hartosna Allah langgang mustahil aya ruksakna ari nu jadi dalilna kana wajibna sifat bako mun Allah tebako tangtu Allah lamun Allah ruksak tangtu Allah anyar ari Allah anyar eta geus tetep mustahil obat wajib mukhalafatul hawadisi mu'al Allah eta anu masalah hartosna Allah beda jeung sakabeh anu anyar mustahil Allah eta sarua rejeng nu anyar ari nu jadi dalilna kana wajibna mukhalafah mun Allah temu khalafatul hawadisi tangtu Allah sarua rejeng nu anyar Allah aku rejeng nu anyar tangtu anyar ari Allah anyar eta geus tetep mustahil ari Allah anyar eta geus tetep mustahil lima wajib qiyamu binafsihi moha Allah eta ihtiyat bigoirihi hartosna Allah ngadekalawan dat anjeuna mustahil Allah butuh kana dat diana hartosna Allah tebutuh kanu sejena tebutuh kana tempat rejeng nu nyieun hari hatina Allah tebutuh kana dat pikeun cicing
rejeng Allah tebutuh kana kosong tebutuh kana kosong pikeun manggon ari nu jadi dalilna kana tebutuhna Allah kana datu sejen pikeun cicing Allah lamun Allah butuh kana da sejena pikeun cicing tangtu Allah eta sifat ari Allah sifat mohal kasifatan ku sifat kudrati roda jeung liyana ari Allah tekudrat pasti mustahil sababun tekudrat moal aya alam ari nu jadi dalilna kana tebutuhna Allah kana kosong pikeun menggona Allah mun Allah butuh kosong pasti jirim namun Allah jirim pasti sarua jeung makhluk ari sarua jeung makhluk eti anyar hari Allah anyar eta geus tetep mustahil ari nu jadi dalilna kana teu butuh nu nyieun mun Allah butuh nu nyieun pasti anyar hari Allah anyar eta geus tetep mustahil geus ditetepkeun ku dalil sifat kidam. Alhamdulillah, mudah-mudahan anu entos ku urang diaos sing napal dina hate urang. Ulah leupas deui ibunya. Ulah leupas deui wayahna. Entos opat mun ayeuna nu kalima berarti nya. Upama leupas deui engke mudahan kudu teangan deui. Ya Allah, tapi mudah-mudahan andai kata seep jadwal urang kontak di alam dunia can apal akong hidul iman wasina Qur'an kurang diaos mudah-mudahan sing aya dina pangampunan Allah Subhanahu wa taala nya. Ya Allah, da ieu teh jiga teu pira nya. Jika teu pira naon ngaji sifat 20 cenah geus apa gitu-gitu keneh. Nya tamalin bagian ini bagian budak. Padahal budak mah can wajib teu bisa ge budak mah can dosa. Lamun urang mah ini teu bisa teh dosa we teu karasa. Ngan ieu teh jalan keluar urang. Sugan we kurang wae diaji, sugan we kurang wae diaos, mudah-mudahan sing aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ya Allah. Da kumaha sudah ilmu teh tedeken nerap. Tedeken nerap. Abdi nama teh disigania heula nama teh da aya ieu ka ketua pembangunan dia tu. Anu bade sodako pada masihan material kabeh teh heula urang tinggal di heula. Atan bade nuju ngecor kana ieu atan luhur teh dicigana teh ngontol kana mah ngaos bicigana jadwalna ieu teh da rencang mah teh ngaos minta tiluan opatan. Jadi imah moal rek diburu heula. Wih di setengah sapan itu kana nama teh. Beberapa hujanan nggak ada prayogi. Ya Allah, perlu kita ini temerinan kanggo kap kaluhur pasangten. Kanggo usuk sanggo ieu teh acan. Tage bade nyeroskeun nama rencangan mun alumi kene orang-orang Cikumpai Campaka. Abdi teh cenah nagih sametan ka hiji jalmi 32 altos. Malah bade mayan ku pasir. Ku pasir sang ieu. Keula can pasir da aya kene. Semen kamari aya 200 sak sama ngirim teh kira-kira jelema teh. Alhamdulillah aya. Nu ngabutuhkeun teh da coreunana cacan me sakedik. Tapi nganggo kada kapal itu mah pahit pan masjid aya insyaallah gitu. Nya kan didak kang dibalik didak gitu. Kanggo kaluhureun kayu ngabutuhkeun teh sareng ieu. Pasir cacan ceplok paliduna.
Ya, alhamdulillah ya granit terus aya nu ngamang-ngamang gitu granit. Aya alhamdulillah ya aya ring milik Kristina. Mudah-mudahan ya nu ngeuring nyumbang sing dibalas ka Allah Subhanahu wa taala nya yang ceng-celengan urang engke ketika orang kembali menghadap Allah. Dan main jasa geladerna oge urang mah nyemangin kan 2000. Kan main atuh nya di pinggir-pinggir sugan urang nyengcek di nyengking ilu di akhirat teh. Ilu masih wah ya aya masjid urang ilu baheula nyumbang sabaraha 2000. Lumayan urang teh daripada jeung henteu. Daripada henteu. Ya alhamdulillah gerakan itu gerakan alumni ya al-salaf mudah-mudahan we sing lancar yang punya mudah-mudahan. Tapi berjuang sami sadayana alumni tim survei siap berjalan. Tadi kamari di itu sebelah dinten ngiringan culak colek dengan rencangan ya Allah dari sami dah abdi kabebanan 10 sak ewang anu ngiring tim survei kamari ngiring ka Banten cek teh jadi teu ngiring eda keukeuh aya catatanana catatanana 10 sakeun ngan tibang 500.000 meureunnan gitu abdi ngiring mah kebagian mudah-mudahan sing dilancarkeun ka Allah Subhanahu wa taala nya ya Allah da alhamdulillah jadi tim alumni ayeuna bergerak pertama berenang ngabangun pesantren Pamegat berenang pondok pesantren Pamegat alhamdulillah ku alumni sami ayeuna masjid ku alumni berenang serta sama majlis kita da ada sareng majlis madrasah lebihna ngaremet kadinya lebih mungkin nama insyaallah duka ira kumadana we soalnya maya dana ayeuna lebih tina agaran masjid biasa langsung ke majelis peminta kemudian istirahat heula gitu istirahat heulanya mudah-mudahan sing dilancarkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ibu dek kana ngabangun masjid mah meni sarargo jelema teh urang dinya na oge tara ka masjid segut ngadamel tiap dinten ayeuna aya padahal mah ka masjid eta tara tapi katingan teh ayeuna segut tiap dinten bagi aya wah hampura teh mah bisa ka dieu mah aya acara heula alhamdulillah ya ari ngabangunna harobi ngan tempo ngeusianan sokore datara aya orang lemuran di masjid di sini santri ya bungu teh ngadamel aya alhamdulillah alhamdulillah santri segut nya ge da hujan parehela nama teh hujan ageung sampai ka hujan beresihan anjing-anjing cuma ngabelenyeng kaninya. Ya mudah-mudahan orang saya yang bertanggung jawab Subhanahu wa taala nya jika utamana man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Sing saja bangun masjid di dunia ayeuna urang maka bakal dipangdamelkeun gedong ge ku ahli surga. Kabitanya nyariin masjid ibu hiji ewang ameh dijieunkeun gedong di surga. Ya Allah. Ada makan masjid ya unga bumi ngaraduhan masjid ya Allah anteng masih mengkedah tabih kana nama ya Allah soknya urang ngabantos ge sami urang ngabantos pembangunan insyaallah ya ayeuna ceuk urang nyaah teh ya ieu majlis taklim tos raos di Bu Haji Yunus di alam barjah raos dia anggo di pengaosan dia anggo masalah agama ungah ngocor terus gaji terus ngocor tiap daangnya ya Allah mudah-mudahan ya kan urang atuh teu galuh tempatnya atuh urang mantuan juga atunya mantuan gitu mantuan jang sarana majlis taklim jang sarana masjid insyaallah kacanak gege kejara teh mana cara kamari pangiringan ke di dunya teh ngiring bahasa abi ngiring atuh ke di akhirat kamana hayu sabarang ngiringanna ali mah agung teu panghareupeuna di agung mah panghareupeuna agung mah ali sabaraha anu saparo tengah-tengah abi saeutik pas pang tukangna abdi mah teh bang ieu wungku nangkel we geus kade murag nangkel ya Allah keun main nangkel penting nepi we kalah kapuntasnya ya Allah jadi engke teh mun teh jembatan Siratul Mustaqim teh da lamun taya kendaraan urang moal bisa ya mau bisa mengentas yang mengentas jembatan Siratul Mustaqim teh yang diterangkeun na kitab naon leutikna naon panjangna leutikna kacida lebih leutik menang buuk dibelah 7 lah kumaha
segetna leuwih seget batan pedang rek bisa muntas kumaha urang rek ngandalkeun salat urang ngasupna muntas di masjidil hakim mahana salatna ya Allah rek ngandalkeun ibadah haji geus 3 kali munggah hajina ge nu mana munggah hajina ya Allah moal bisa ya Allah cek sapi kenterang mah nanyakna 1000 tahun datang 1000 tahun muduna 1000 tahun 30 tahun meureun muntasna ge sedangkan tahunan akhirat mah jeung tahunan dunya sabelah hari akhirat 500 tahun dunyaeun sabelah poe akhirat teh 500 tahun dunyaeun namun sapoe akhirat berarti 1000 tahun dunyaeun ya sapoe akhirat berarti 1000 tahun dunya ada kumaha coba ya Allah ya mudah-mudahan ya urang nembikeun hartaban urang digunakeun dina sanajan Allah mudah-mudahan singkap penak jaga kurang jaga akhiratnya sehingga janten kesan kang urang sadayana oke bakal dibalas insyaallah ku Allah ulah sieun nya bakal dibalas ku Allah insyaallah nya sekecil apapun amal yang urang tetap bakal katingali ku urang bakal dibalas aya balasan harapan Allah subhanahu malaikat moal meleng nuliskeun amal urang hadekna gorengna tetap aya catatan anak paur we urangnya balik akhirat catatan teh goreng kabeh bareureum ya Allah paurnya mudah-mudahan beureum teh sing dihapus ku Allah wasna ulang talabul ilmi ya mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan sapertolongan Allah subhanahu wa taala sok sirikeun kurang amal sae insyaallah eta nu bakal hiji perkan batak menang rahmatna Allah subhanahu wa taala bakal bisa masukin ke surga Allah subhanahu wa taala. Ibu sadayana mangalajeng anu kalima sifat qiyamuhu binafsih kamari entos sifat mukhalafatu lil hawadisi ya wiyandi di awal wujud muhal adam hartosna aya Allah mustahil tong ningali kitab tong ningali kitab talar ya wihandi hiji wujud muhal wa hartosna mustahil dalilna khalaqas samawati wal arda wa ma hartosna anu ngadamel 7 lapis langit jeung bumi anu aya di antara 2 sifat kida muhal hartosna mustahil dalilna hartosna Allah nu awal teu aya mimitina jeung nu akhir teu aya tungtungna 3 sifat muhal fana hartosna mustahil dalilna wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali hartosna jeung geus langgeng dat pangeran anjeun anu ngagaduan sifat kagungan jeung kamulyaan. 4 mukhalafatul hawa hartosna muhal masalah hartosna beda Allah jeung sakabeh anu anyar mustahil saru Allah jeung sakabeh anu dalilna laisa kamitslihi syai'un hartosna saya nu nyerupan ka hiji perkara saya nu kalimaeun sifat qiyamuhu binab sihi muhal ihtiyat bigoi rihi terus artinya qiyamuhu binafsihi muhal Allah ihtiyat bigoirihi hatosna Allah ngadeg kalawan datna mustahil butuh Allah karena datliana sakitu nu wajib kanyakeun ku urang nya jumeneng Allah kalawan data mustahil butuh Allah karena datliana ya eta anu wajib dikanyakeun ku urang nu wajib kurang dihafal anapun dalil nakli na alquran ngajelaskeun yen Allah kasifatan ku sifat qiyamu binafsihi dina Al-Qur'an aya kalau jelaskeun innallaha lagoniyun anil alamin hatosna wallahu alam muradi sanyana Allah yakin anu sugih di sakabeh alam tos sakitu ya sakedik nu wajib dikanyakeun ku urang sakitu
innallaha lagoniyun anil eta dalilna yen Allah kasifatan ku sifat qiyamuhu binafsi hatosna yakin anu nang sanyana Allah yakin anu sugi di sakabeh alam Allah nu sugi di sakabeh alam mantak di dieu teh tukilan almarhum pengesah dengan adang di kapunggiringan pasaran 2 kali berturut-turut tahun 80 hiji 2 tilu bulan sawal bulan 82 81 82 81 pas nuju ngabangun di pesantren nu ayeuna anu di Lebak pembangunan pesantren eta tahun 90 hiji 2 tilu 4 kali 92 sampai hiji habis setiap sawal ngiringan berturut-turut ngiringan pasaran teh almarhum pun guru ajengan adang jadi diaoskeun sadayana ya dibagi kitabna ieu meser 200 perak 150 maksudnya ya atuh tahun baheula ieu mah da ya ya ieu rama da sanes sakieuan jamahna ge ratusan kapungkur oge ratusan habis nyanak beas simpenna di warung tuang teh di bedenya sakali tuang teh sagelas ku tukang warung di hetangna sagelas sakali tuang sabaraha we tuang nama ngan rencangna meser di dinya gitu kabungun mah ayeuna mah henteu aya teu kitu ayeuna mah aya kantin aya mah raos sekaraton jepulus mah ya kabungun kitu abdi sueur di warung teh beas simpennya sagantang sakali tuang nyerat sakali tuang rek 2 kali tuang mana wae aturan beas eta rencangna meserinya pemiasa wih teh atuh pasikeun we nya sama ka tukang warung pinter tukang warung tiang masak sakalian gitu tuang nyuk sorangan nih bebas tuangna gitu ngan rencangna meserinya kapungkur abdi 3 tahun berturut-turut ngiringan ya diaosna ieu angger kitabna ti Jandauri saran kitab ihana sang bajuri kitab takrib beda awasna tiap sawa kaping 5 sampai ke kaping 15 10 dinten ya Allah terus saya mayang raosna sueur mah ragem sorangan ge raoskeun dinalungkeun kitu we lagamna sakitu lagam budak-budak ayeuna mangga eta mah rupa-rupa da lagamna. Nu penting urang bisa we pokona mah eta. Mau dilagamkeun ieu mah, mau dilagamkeun sae bangga. Supaya ulah-ulah bosen lagam mangga pilihan ku beb mah tingali na HP. YouTube seueur lagam nu kumaha hoyongna. Lagamna. Ya, lagamna. Kumaha kahoyong urang ngan sing alus suarana. Ulah suara ka coba kacekek punya hese we kumaha enak. Turas mah bang abdi ge urang kali setiap bengi akidul awam sok naos sabada ngaos teh sia amun budak teh lamun nusana goreng patut tong tarik teuing nah alus tarikan sorana sareng mah raosna sambil budak tiap bengi ngaos akidul awam abda bismillahirrahmanirrahim da kurang terus gitu ya lepas mah teh kan ieu kan akidul iman ngan eta dia aoskeun ieu naungkul kalimah naungkul teh dihalusanana nya ieu mudah-mudahan urang sing nerap sing pageuh aya dina hate urang nuwikeun ka akhir ayat nya magi upami ku urang ieu aku ibadah 50 teh aya hate urang ibadah urang teh can ditarima ku Allah cenah nya ketika urang can ngaitikadkeun aku idul iman anu 50 wajib di Allah 20 muhal 20 menang hiji wajib dosa 4 muhal 4 menang hiji salapan jeung 40 hiji 50 alkoid maka ibadah urang teh moal ditarima ku Allah sabab anyematkeun can sah imana anyematkeun teu sampurna imana pilihan mah lamun menyebutkeun urang can sah imana duh urang loba nu can sah iman jelema namun henteu apa aqidul iman lamun menyebutkeun teu sah imana duh loba cilaka jelema urang cikuya ya lamun di mana ieu urang teu sah iman lamun naon teu sah iman nya cilaka salawas naudzubillah
Tapi aya sawehna jangan minta nyeskeun can sampurna imana ketika orang can apa karena aku di iman ieu. Da urang mah bisa ngaitikadkeun ketika orang can wau hiji-hijina. Hiji wujud naon hatina duka, dua kedam naon hatina duka, naon muhana teh wawu. Da kumaha urang ngaitikadkeunana? Mata nu pertama urang kudu apa we heula. Geus apa kakarak urang bisa ngaitikadkeun nah teh. Oh bener Allah teh kasifatan sifat 7. Mustahil Allah. Mustahil Allah. Naon cirina aya dadamelanana? Ya. Ada mana aya langit, bumi sarta eusina. Oh berarti aya pangapati aya langit, moal pati bumi berarti aya nu ngadamelna. Sanu nyata Allah Subhanahu wa taala. Can aya caritakeun. Aya profesor ngecor gunung can aya. Aya profesor ngecat langit moal aya. Moal aya. Berarti isan kan mah berarti aya nu ngaran nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu ngajelaskeun na Al-Qur'ana dalam nakdina cek Allahna Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Taname urang bisa ngaitikadkeun kana wujudna Allah. Ya Allah. Namun tak apa nya moal bisa. Siapa mau mah da urang kudu wauh jeung sifatan-sifatanana. Urang teh kudu ibadah. Awalnya sifat wujud, hikmah sifat wujud, urang kudu ibadah ka Allah. Ya. Sabab urang digubrakkeun ka alam dunya teh aya lain cek Allah hikmahna aing kana supaya ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anya kali urang der ibadah teu nyaho sah ibadahan ku urang atuh moal jadi ibadahna. Saha manu ibadahan ka urang teh? Allah. Da Allah mangaran. Allah mangaran. Atuh saha nu ibadahkeun? Nyaeta mana nyahon teu? Teu tak apa. Kumaha nyarung nganyahokeun kayaan Allah ngaran Allah teh kumaha sifat-sifatanana ya Allah kudu nyahokeun sifat-sifatanana lamun teu sifat-sifatna moal bisa nyahokan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ya Allah mudah-mudahan urang sampai Allah Subhanahu wa taala nya seueur wargi urang can bisa da abdi ge apal saten beunang pedah we di awas ongko nya teu pre-pre ngaos jeung barudak diprekeun nu aragem ku abdi sami nu ali sami ka ibu nawas di baba-baba di aos ieu teh tujuanna supaya ulah hilang nya supaya urang ketika moal teh apa angger ngaitikadkeun aku di 50 nya lamun teh kitu bahaya Paul ya Allah mudah-mudahan urang saepikeun Allah Subhanahu wa taala nya. Jadi ketika orang can nyaho aqdul iman maka ibadah orang can diterima ke Allah sabab can sah amanah mungkin can sampurna amanah. Paul lamun di mana orang can sah amanah si iman namanya masa anu ngat ulama can sah amanah. Ya Allah can sah imanah ya can sampurna iman orang ketika orang can ngaitikeun anu 50 lamun orang can bisa. Insyaallah pami orang teh bisa ngaitikeun. Ya kade. Dina hikmahna nganyakeun sifat qiyamuhu bi nafsihi nya nganyakeun sifat qiyamuhu bi nafsihi anu wajib kurang dikanyahokeun dina sapalihna urang supaya nyaho yen teu aya anu sumugi salian ti Gusti Allah. Henteu aya anu beunghar terkecuali Gusti Allah. Pan urang sok ngaku teu si anu beunghar. Ya urang mah sagala aya beunghar. Eueuh salian tahu anu beunghar. Ya, salian tahu teh anu beunghar. Teu aya anu sumugi supaya nyaho, henteu aya anu sumugi, henteu aya anu beunghar terkecuali Allah Subhanahu wa taala nu beunghar hiji. Ya Allah lamun mantak lamun aja lemak ngaku sombong ku kabeungharan aya dalam dunia wah moal aya ya ya Allah moal aya kabeungharan lamun ningalikeun kana aturan urang ngayakeun ka sifat qiyamun nafsina Allah ya lamun jaman baragage beunghar ieu teh meureun eta teu ngaji lamun ngaji mah moal urang asa beunghar mau asok urang aya sagala aya moal lamun urang ngaji sifat qiyamu bi nafsi teh aya jamam teh dibanding ya Allah ya Allah moal aya teh jam lungguh terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke manusia kunekan kenyen Allah muha kakurangan ya Allah muha kakurangan hayang naon atuh ya
cek Allah na Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu ghaniyyul hamid. Na Al-Quran Allah wa rasuluhu ya ayyuhan nasu heli ing manusia antumul fuqara antum ari sira aranya sakabeh eta al fuqara fakir butuh kasa ilallahi ka Allah wa ta'ala huwa Allah al-ghani Allah mah anu beunghar al-hamid anu terpuji beungharna Allah terpuji ongkong nya beunghar nya terpuji pan terkadang sok aya jelema beunghar tapi henteu terpuji Allah mah terpuji selalu ya Allah beungharna wallahu ghaniyul hamid Allah anu beunghar anu terpuji beungharna Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah beungheur bageurna Allah mah kulo mana judna Allah subhanahu wa ta'ala mere tanpa dipentage dibere ya Allah beungharna Allah begitu jadi mere teh teu dipentage dibere gitu kabeungharan Allah ya Allah matak lamun urang kumanggung asa urang gumeudeun kuasa urang beunghar teh naon kabeungharan urang moal aya kabeungharan urang tak mudah-mudahan ketika orang diberi kejemahan rezeki mudah-mudahan sing disyukurkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala kumaha dalam orang diseret krisina ku Allah hese sagarupa cik basa kot mah liuk ragap teh aya ya Allah liuk ragap teh aya hisup hirup teh cik biasana dang sore henteu isup ya koreh sok tapi ketika orang dibarengan jeung sobar insya Allah ngajadikeun ibadah kau subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang menang nikmat kedah syukur, ketika orang menang musibah atau napi orang kakek tahu bayar kedah dibarengan dengan sobar sebab di alam dunia seolah-olah ujian sadayana gitu. Ayyukum ahsanu amala saha di antara kabeh nu pangleuh taat dina amanah ka Allah subhanahu wa ta'ala ya. Namun orang ningali kadip orang teu aya pangawas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala geus lamun teu ku Allah dikikeun urang mah jadi kieu lamun ku Allah teu beunghar urang mah jadi beunghar lamun ku Allah disukseskeun Allah mau bisa sukses tanpa aya izin Allah subhanahu wa ta'ala ngan sing kahade ya sing kahade jangan ningali si anu mah hirupna tara ngaji tara salat tara ibadah tapi dibeungharkeun ku Allah atau Allah teu adil sanes kitu kade urang sing hati-hati ya sing hati-hati eta teh terkadang pameran Allah teh anu jadi sungkunan pikeun jalma pikeun urang oge anu jadi kenjang ujian unggul aya mampu moal urang ieu ujian Allah subhanahu wa ta'ala keun ku aing cik Allah bakal diuji imajen bakal diberi beunghar cik aing cik Allah bisa mang disyukurkeun ka beungharanana ayeuna jalma teh ku aing cik Allah bakal dikenjam jelema mararat ieu wayahna keun mampu moal aja nalangkan kamaratan bisa mah bersobar di kamaratanana tetep sada ujian ya ujian lamun urang beunghar teu syukur kalah kufur azab Allah inna azabil syadid jika Allah ana komo lamun urang ketika urang beunghar teu kuat sabar paur komo celaka nya teu aya tulunganna pisan keur mah urang hirup teh sangsara barangsak henteu ibadah onggoh ka Allah di dunyana urang ripu di akhiratna oge urang ripu ya Allah paul itu seueur nya jalema teh anu usaha dituk dinetek mangkat subuh balik poek ya mangkat poek balik poek susah tapi tidak keun dibeungharkeun kok ngan ribu jeung ribu we bari ibadah henteu ngaji geus waktu salat ge wah ditabrak terus eta teh kerugianna 2 lipat nya di dunya urang sangsa di akhirat moal aya pisan naudzubillah. Ari kitu mah urang disisikeun waktu rek beunghar urang fakir disisikeun urang waktu ibadah waktu ngaji aya waktu ibadah urang salat aya dan teu mantek nganggo kana aktivitas urang parentah Allah subhanahu wa ta'ala ya sugan waktu duhur ngaganggu salat subuh kana aktivitas urang teu aya urang sing bisa ngatur urang ditentukeun ku Allah waktu-waktuna jang urang ibadah satu paling pokok urang kudu laksanakeun ya Allah ajengan cacing malam urang teu mampu salat berjamaah di imah di masjid sok di imah urang mah tinggalkeun padu lamun urang teu mampu sunat fardu mah ulah katinggalkeun salatnya gitu fardu mah ulah katinggalkeun ya Allah lamun urang teu mampu urang hebat nama pan pameukeut urang di masjid nya berjamaah ngan andai kata teu mampu di mana urang salat jadi ulah ninggalkeun salat sakitu
hebatna urang dibarengan ku sunatna qobliyah jeung badian teu mampu sunat qobliyah badiahna atuh fardu nama ulah ditinggalkeun parentan Allah teh. Ya Allah ngan tetep jalma teh da marau kadang wae jelema marau kadang jelemana horiam we karablukeun mah salat teh nya. Ya Allah kaseueuranana mah kitu daerahna. Waktu subuh hayang ngaring ku kencan meloncon palon poe. Ya Allah. Antak urang keras diwasiatan antak urang jeung suami urang jeung putra urang diwasiatan dina hakna sae nya. Silih geuing ya, silih geuing. Insyaallah da urang sifat manusia sok kakeunaan ku salah, sok kakeunaan ku hilaf. Sanes kumaha kocak urang silih wasiatan ya, silih wasiatan dina hak. Ya insyaallah engke aya bakal timbul keberkahan ulun kehidupan di alam dunia. Amun ketika urang silih wasiatan wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Ya, insyaallah eta bakal timbul keberkahan di urang hidup di dunia. Moal diringangkeun ka Subhanahu wa taala, moal disia-siakeun ka Subhanahu wa taala asa urang eta. Amanu wa amilus solihati wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Insyaallah ya, bakal disenangkeun ku Allah. Moal majikeun jelema rugi dunia jeung akhiratna. Lamun urang nyisikeun urang ibadah ka Allah balik urang silih-wasiateun hak. Pan anu wajib murukan ka urang teh ka ibu-ibu jeung ka keluarga urang teh suami urang. Ya suami urang lain jadwal ustad lain jabal ajengan kiai sanes ya tetep kawajibana suami urang wajib keluarga teh kan kusabab suami urang mah sibuk teu aya waktu jeung aya waktuna ge da kudu bisa kudu bisa geus urang maaf pamajikan teh moal ngaji pamajikan beda bagian majiban urang aduh bukan henteu ya Allah teu meunang ka urang ngaji ulah dicarang ku suami urang teu meunang mangkat teu meunang ya benar tapi itu kumaha sampai keterangan nama orang mangkatkeun urang thalabul ilmi ku suami urang dicaram doraka teh doraka nya mangkatna teh doraka lamun ku suami urang dicaram ulah ngaji mending sare usum hujan kieu mah ulah ngaji ya sarengkeun teu diurukan mangkat mangsakeun mas doraka anggur ai urang teu mangkat urang kumaha boga ilmuna ya Allah sedengkeun ngaji wajib tetep we bakal celaka naudzubillah min dzalik dengan moal aya di urang moal aya moal aya kan kadang-kadang urangna jurungkeun haji sapoream bae ya Allah ya insyaallah mudah-mudahan urangnya ge urang gaduh ilmu sing tiasa beramal ya ilmu teh bisa amal ilmu na aya kada barengan jeung amal ya Allah kade ya iya jadi urang mah hirup teh estu fakir butuh ka Allah antumul fuqara ilallah anjeun butuh ka Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah huwa Allah al-ghani anu beunghar al-hamid anu terpuji beungharna Allah terpuji di beungharna Allah mere kajama utara mental dibeda ka Allah Subhanahu wa taala. Ai ka urang mah pan urang boga harta bana di meres teh lamun urang batur aya nu menta ka urang jelema sebutkeun bager teh nya sahi teh sahi lamun jelema anu bager dibere dipenta urang dipenta karak mere kadang-kadang lamun dipenta urang teh mere ya Allah kadang teh mere nya Allah mente ti dipenta ge Allah mah wawuheun nyahoon kana kayang urang ya kana kayang urang mentak atuh ti bangsa kada urang ibadah salat mah teu sabaraha jeung urang nya ngan cek nafsu mah da anger berat inna sholata wa innaha lakabiratun illa al-khashiin alqan wa inna salat lakabiratun jadi kabeuratan ya Allah illa al-khashiin tak jama'an khusyuk jama'an sieun ku Allah moal bikin jama'an sieun ku Allah mah jama'an sieun ku moal mampu salat tapi lamun ajar mesin ku Allah pasti bisa ngalakeun ibadah salat. Itu paling pokok. Modal utama urang jang kunci keberkahan urang hidup di dunia jeung jaga engke urang akhirat. Salat nu paling utama. Ya Allah. Sok penta pangabutuh urang ka Allah, da Allah mah beunghar ya. Tong minta ka papada jalma ya, tapi urang minta ka Allah Subhanahu wa taala. Cenah eta ayeuna alumi marentaan minta we ka Allah tong mintaan ka jalma. Oh ieu mah wasilah.
Ya, wasilah perantaraan tetep ya minta orang ka Allah nyunkeun ka Allah kan wasilahan perantara jeung makhluk deui babarengan berusaha ya. Insyaallah sami wae ngajadikeun ibadah anu minta na jeung kelengan jeung pembangun masjid menang pahala ngajak dan akhir jadi ngajak kana kehadiran wengi dina misarihan di majlis taklim minggu kamari ka Jogja sok da urang nuduhkeun kana hade ge sarua sodako sodako ya ngajak kana hade sarua aja migawena migawena kamu ngajak ya Allah sami migawena mandalofkan kafa'nya di jalan migawe kana nuduhkeun kana hade sarua aja migawena nuduhkeun ngajak sami nya tak bigi ya Allah mi sapara kanca ngajak ka sadayana ngajak ka sadayana hayu urang sasarangan ngabangun masjid ya masjid asal di mana orang pembangunan sok orang masjid sakamampu orang saya orang insya Allah berjalan lancar ke sana ya Allah ngajak sami ya sami sana berjuang alum misalnya tengok lancar pembangunan masjid jadi tengah jam kesorangan pada musim kesorangan ke mampu aya ada alumni ge anu jegut anu ieu kesorangan mampu ya Allah nganda nami lagi ada ajami gitu kurang hayang babarengan we cenah hayang babarengan we ya Cici Pulus Haji Yuyu ya orang kolong Rawungkul Haji Endang Cireok sami ya terus di Banten Haji Nawawi ajengan sami komo sama-sama di Banten mah yang damel masjid ge 8 miliar nama masjid anu membangunkan 8 miliar ya Allah gitu batul mah ya untung we jang di akhirat mah jang di dunia urang sehat teh di dunia jangan panguntungna we untungna malah hanya ka dah urang semakin dinasaran ibadah kau subhanahu wa taala ya Allah ya sok suunkeun kurang pangutuhan ka Allah subhanahu wa taala anu beunghar wallahu ghaniyul hamid Allah anu beunghar alhamdulillah puji oge hikmah ngajukeun sifat kieu misi nuduhkeun yen kudu ngahadirkeun pangabutuh teh wungkul ka Allah ya pangabutuh urang entong sok dibebikeun ka batur karena apa pangabutuh teh urang pan sok teu kuatnya teu kuat urang sok bebejawe ka batur ajang pribadi mah ulah dipengongkeun ka batur pangabutuh teh ajang umum mah tersilah teh maka babarengan ngalombas ieu jeung pribadi urang ieu nya pribadi urang pangabutuh urang entong ditemongkeun ka batur gitu kedanana mah kudu ka saat kudu ka Allah wungkul nu ningal ya Allah nuhun ka Allah jadi dia jadi manehkeun sifat kieu manusia urang nuduhkeun yen kudu ngahadirkeun pangabutuh teh wungkul ka Allah abdi teh teu gaduh biasa-biasa acan gaduh duit acan sing atuh ngeclok heula entong ya sok teramayar ngeunyu mah sok teramayar ka Allah ngerekes ngapeuting sok coba insyaallah ya insyaallah ya Allah abdi teh bebeja ka ibu aya teu gaduh beas teu bebeja abdi ka ibu henteu teu gaduh beas abdi ya Allah ulah kajama mah sakali 2 kali minta jadi bere katilu kali saya minta wae pan gitu sok surun kurang kalangan urang kada berikhtiar teu cukup ya Allah abdi teu gaduh duit cukup beas cicing we cicing di imah atuh mah menang-menang nya urang mah hek ikhtiar naon we carana engke Allah mere jangan keluar ke digampilkeun kalau digampangkeun ku Allah kaya urang bakal dicumponan ku Allah ada urang ngahadirkeun pangbutuh urang ka Allah mah ya Allah ngetes ieu teh abi soalna bebejawe ka batur teu boga pangabutuh teh nya ulah pangutuh urang ulah nya ulah bebeja ka batur nyuduhkeun yen kudu ngahadirkeun pangabutuh teh wungkul ka Gusti Allah ya Allah eta ieu ketika urang nganyakeun hikmahnya sifat qiyamuhu binafsi jeung manusia kudu ngahadirkeun kabutuh teh ka Allah kalawan loba ngadoa tuh nya ngaduhkeun kabutuhan teh ku urang loba ngadoa cara orang ngadoa sami Rob Mulyadani min jumlatil kasbi angkatkeun 12 tangan ge urang teh termasuk jumlah kasab ge eta teh ya
ulah sebutkan para asatid, para kiai, panjenengan cara usaha, ya usaha ngangkatkeun dua tangan raf'ul yadain min jumlatil kasbi, ngangkatkeun dua tangan teman-teman kasab kayaknya sami antara urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Sik pentak kurang ka Allah nu gaduhna. Ke Allah mere jalan keluar ngadak-ngadak kayak jurig mawa kuda. Jurig mawa kuda, mawa duit sakaru. Kapan gampang? Gampang digampangkeun ka Allah, sina urang ngadua ka Allah. Ya Allah, tapi itu nyeunaan maru sampe mental sampe ka batur didelkeun dagang di blok dagang sampe. Pan tu jadi duit bisa meuli beas minna. Ya Allah. Urang mah da teu kuat. Teu boga beas, karek boga beas geus kurang geus sada kirang beas rada ieu teu seueur beas. Teu beas teh aya keneh beas teh. Urang geus bingung geus luh lah pan nya. Geus luh lah. Ya saya dina panen orang biasa panen menang 10 karung menang 5 karung, aduh kumaha ini panen saya nang 5 karung eueuh 5 karung ngeusuh lah pada mah teh can dikumahakeun. Ya ngeusuh lah urang kawin sebelum padahal mah tong gitu alhamdulillah urang ge sebagian keneh kami 10 5 karung ini bagian kudu mah kitu ulah duh kumaha anu panen tong gitu kedah nama bahasana ya. Kebiasaan orang panen teh menang 10 karung pas panen ayeuna mah 5 karung bahasana kumaha urang coba takor nya ayeuna mah euy ngamna 5 karung henteu alhamdulillah anu kabagian 5 karung oge kamu 10 karung alhamdulillah teu kitu teh nya sieun we kumaha alhamdulillah keneh kapanen deui mamahi pan kitu urang makasieunnan ya buah kadahan buah kamu anu 5 karung eta oge buah sep manten jadwal dunyana ya Allah ya mana ieu patut urang syukurin ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi patut orang nuduhkeun kudu ngahadirkeun pangapunten bungkul ka Allah Subhanahu wa taala jeung kudu ngahadirkeun ka Allah teh kurang ngalobakeun ngadoa ka Allah. Tek Allah ud'uni istajib lakum. Hek anjeun ngadoa ka kami maka kami bakal ijabah kana doa urang. Insyaallah doa urang dijabah ka Allah ketika urang minta na ka Allah Subhanahu wa taala nya. Ya mudah-mudahan urang sadaya tetep bari jeung urang jeung ikhtiar ngadoa sareng bari ikhtiar insyaallah ke Allah bakal masih jalan kalau kamu orang kana jalan kehidupan kebahagiaan dunia jeung akhiratna nya. Dan urang pangutu urang aja tinggal doa unggul teu cukup nya. Urang mah da boga mutung ja Allah nu bogana langsung we cenekom di kamar salat teh nya cicing we anu ngagoen teh ieu ngadoa we ka Allah dan bakal dijabah ku Allah. Entong ya sok urang da aya waktuna waktu jeung ngadoa aya yang tuan ikhtiar aya urang sifat manusia biasanya nah ari waliullah nama teh beda lakon deui waliullah mah nya da kahayangna waliullah mah diijabah ku Allah. Hayang naon atuh ngan teh hayang nu sieun dunya da wali mah hayangan dunya moal butuh dunya udah ka Makkah ge mah kudu make duit wali mah mentak pantes rek jang naon dunya Gusti adi mah hayang ka Makkah geus aya di Makkah wali mah itu wali mah hayang ka mana mah ge mau aku naik kapal sagala. Ada urang mah hayang ka Makkah nya wayahna kudu ngajol heula sawah beuneunan begitu. Bang kudu naik kapal mun bisa naik sajadah nya. Kita kira bisa naik sajadah geus kudu usaha geus we kitu hayang ka Makkah cere ibarat kaluhur. Nyata kudu jadi wali heula. Jadi heula jadi kekasih Allah heula engke dijawab kalau doa anaknya. Ya mudah-mudahan taruhnya sakitu mudah-mudahan sing jantan manfaatnya kang khusus ngabeul sadayana sakadiri anu kalima sifat qiyamuhu bina sihi muhal ihtiyad bigoi rihi hartosna jumeneng Allah kalawan datna mustahil butuh Allah kana dat liana dalilna dina Al-Qur'an innallaha lagoniyun anil alamin hartosna sanyana Allah yakin anu sugih di sakabeh alam. Dina dalam iman teh aya dalil Al-Qur'an da genakna dalil aklina dalil naklina teh aya diseratkeun ieu mah. Dina kitab saja nalari teh aya. Nya kitab saja. Tamanya teh mudah-mudahnya ieu mah sing naon sing manfaat nya geus kumpul sadayana. Ieu kedah kurang nya kedah kurang di pagehan kurang teh kada diapalkeun terus ya diapalkeun terus sangkan apal terus ya geus apal urang bisi suami urang can apaleun urang
ngasongkeun ka suami urang salah kaputar urang ka incu urang terus ya beturutnya terus gitu terus ulah samaykeun ka pekat timang urang keun batur bisa gentong nya kudu tiasa sadayana insyaallah nya mudah-mudahan Allahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودخل مولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى وسلم يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم والعلي سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في الرحمة العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ينفعنا رب فقنا وفقه على القرابة توسلنا بتعلم أنت رزقنا الواسع وأنت رزقنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا يا ذي الجبار يا ستار سبحان ربك يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.